karena lebaran euy. Neng mana can kabeli baju deui si Pami oge nya can kabeli baju. Aduh. Nah online jigana loba ya, nu marorah ya jigana ya. Harus naon ya. Amasen HP-na eueuh deh, HP-na di mana deh? Mana si Pami teh ka mana teh? Pami! Banyak kakek HP jeung casan. Tidak di lemari, kan aya duitan. Ada baju. Sekarang mangane kita beli petasan cek tempe. Kita di lemari senang ge di kawan. Ayo benernya. Cari kan? Heeh. Mananya duitnya? Ini duitnya tuh. Kurang masuk ke angin, gak mau orang beli petasan yang salahnya. Apa? Mending kena mangkat dah ke warung daripada kita carikan ke rumah maneh, mending kita langsung mangkat ke warung dah. Itu antar orang. Ayo siap. Mana budak teh euy ditanya kok ieu teh. HP teh. HP-na aya dina ka mana teh ieu teh? Mananya? Pami. Ngasak-ngasakan aja naon. Paske beak ieu mah. Ning. Ya can meuli ieu di meuli rujakeun jigana ieu. Yang buah ieu. Kudu ka warung cesadia heula ieu mah. Mana lah mah bener. Ka warung heula ieu mah Lima korburik manten, warung cesadia masuk inu banyak ya teh. Aduh, buru hujan. Dah, di warung ya petasan tuh jam tempe. Nyawa tuh. Lewatinya nuhun, kurang ada gitu. Kemana si Pami teh? Aduh, ditanya ke HP teh disusul ya mah bener ya mah ya. Mulai. Mak kamu itu, amor rujakeun. Ari beli tempe jeung petasan ieu teh. Berhandi. Petasan jeung tempe. Petasan goceng, tempe goceng. Jadi berapa? Coba. Petasan mana? Dan angka setan. Nanya. Petasan yang naon? Euy, yung petasan jam. Ayo, ya mama mah. Ayo wae. Aduh, iya. Pusing coynya. Siapa sih kira aku teh beli petasan? Aduh, ayo wae sih mah. Aduh, ieu mah ieu. Oh, tayo makram. Oh, berapa gram ieu? Murah goceng mah, Goceng. Aduh. Tes ceker aya mah, ceker. Mak, koi. Gede ieu ya. Ini bener pesnya. Mak, kita mau lihat petasan ke orang. Tadi mah ngomong apa sih itu? Dia nama benar pas nama. Lihat tuh. Sebenarnya kematen. Nih. Geus di mana? Ingat belanja. Ningali budak teh si Pami. Tadi tinggal di warung. Naon di warung asa? Tadi ditanya dia beli tempe, jeung petasan. Yang naon teh? Maksudnya naon kumaha? Macam di titah kumaha nih? Nih kan. Oh, Ingat. Dah hese pan. Puasa meureunnya budak teh nya. Kita meuli. Iya, lah kita meuli tempe lain. Kita nyokot HP jeung casan. Gitu. Mari.
Ah, iya budak. Mari masak heula ieu budak manten. Masak. Ah, kumaha? Oh itu tuh budak itu si Pami teh jigana tuh. Wah, ieu budak ngeliat itu budak. Ah, iya mah. Pami. Anak, Ai mana? Geus di mana? karena itu ya mau tempe yang petasan. Kita sa mama nih tahu ge nyokot HP jeung casan, jeung duitna na, Bang. Tapi itu kan Ari mana abang sih puasa-puasa maneh. Ah, mana mah capek-capek. Beli tempe jeung petasan. Ah, geus rupa-rupa maneh mah lebaran lila keneh oge. Ah, maneh mah. Ayo geus balik. lagi jam buka puasa. Udah gel main teman-teman. Kan petasan aya ulah sambarangan maneh. Ulah. Ah, mereka. Ya ayah we, pokoknya si Matar sih. Aduh, tapi mau boga yang menjaganya buka puasa. Aduh, capek. Ya atas Matar sih, popolahana. Mita anakna dapat sampai gentasan. Ya ayah diringnya na budak mah. Kita beli petasan yang tempe. Aduh, lihat. Ini kan mah. Nah, lagi ya bujak.